pun kalau uzunain hidup di masyarakat mah ulah seperti ciri dua. Iya ciri dua semenjak diciptakan Allah kade ciri kanan can orang silaturahmi ke ciri kiri bener itu ciri kiri congean ciri kanan jojong baik ciri kanan di bolongan ciri kiri aku menang baik artinya di masyarakat eta ulah paling aing ka dia gila aing mah di masyarakat paling aing ka dia oh akurna borda bebas saya si sugi jeung si miskin si pinter jeung si tolol wih paling bae dirian bae ngomongkeun tetangga teureun-eureun woi ulah sok kirian bae eta hirup bertetangga ulah sok ngomong ke tetangga bae ulah sok koreksi hirup batur bae betul kudu izin karena lagu gondang dia kumaha tah lagu gondang dia Bu Mulyana sok dilakukan ku ibu-ibu di TikTok ieu cenah gaya